Aya masjid ku talupuh bener da jauh ka mana tah mah. Aya barang asup ka jero aya pamuda keur dieu ka bari ceurik. Kunaon cetek ceurik inget kana dosa naon sanes cenah ka ngaduna ieu cenah kanjut ka dempet. Debenghaikeun wel semantong. Masjid aluskeun we da Islam teh ngandung estetika, ngandung seni. Ibu ari masjid sok nganggo kubah tara, sok ya teu make kubah ge sah salatna ka mahal-mahal. Seni komo di Mekah mah Madinah Masjidil Aqsa. Matakan Nabi mah supaya terpikat ke masjid ambil Bilal yang suaranya merdu. Adan teh ulah ku aki-aki. Ai masjid alus ari adan aki-aki. Da moal darekeun asup sieun cek aing mah. Laras ibu pemuda nu alus. Imamna nu bisa ngaji, nu fikih, tauhid, kuat, tasawuf. Pan imam teh pamimpin. Laras ibu ai pamimpin ai rakyat kumaha pamimpinna. Ai teu make ilmu pan hese salat teh. Percuma ibadah teu make ilmu. Ya, di lemur abdi keur taraweh saking ku semangat masjid alus. Salemur nu bisa ngaji. Wah, imamna teh sawe sakahayang. Barang rakaat kahiji listrikna pareum. Geur teh nu salat ngaromong matuh itu teh keur salat. Rakaat kadua saang deui breng teh sararea tah. Imam teh ngari ka tukang darep atuh pan teh keur salat beureusia teh batal. Celengkeung teh aki-aki ti juru nu taraweh cenah ngaromong atuh batal ngan aki we cenah nu henteuna teh. Cekuk teh hitut si aki teh keur salat teu dibatalkeun. Aki tadi keur salat hitut teu batalkeun. Da memang aki mah teu batal keur salat hitut ge. Da memang aki mah memeh salat ge teu wudu heula. Alhamdulillah ya madrasah Darul Hikmah ya. Ku ibu geuingkeun. Subuh teh lain sina repeh wae, sina hees wae. Pamuda adan ya, sedang ke masjid imamna siap panggeulana imam teh ke masjid. Nah sebabna lamun imamna ngandul tong diharapkeun rakyat bakal ke masjid. Rakyat oge kumaha paming lantali karroiyatu in kanat dolimatan musiah ida kanat tilulatu hadiatan mahdiyah lakin tahlik karroiyatu in kanat hadiatan mahdiyah ida kanat tilulatu dolimatan musiah. Rakyat moal hancur sanajan rakyat tukang doraka, tukang maksiat, tukang munkarot. Luhur ajul hanap tincak harap teungeut tukang tenjrang ketus siku kencak sepak jero kodok deet kobek ka indung sulangung ka bapak calutak ka adi licik ka lancet keheul ka batur kabur ka tetangga bangkeura ka kiai benci moal hancur. Lamun pamudana mabok brandy whisky jeneper tukayen dikurang sake John Walker jen bol bool yang tai dihakan. Moal hancur lamun pamimpina tapi sabaliknya sok sanajan rakyat tukang ibadah tahajud terus 2 tara kaliwat sodakoh osok bakal hancur ida kana tilulatu dolimatan musiah. Lamun pamimpina dolim dan berbuat kehancuran di purba bumi ini, nipu rakyat, ngabobodo rakyat, tong diharapkan rakyat bakal bener. Betul ibu. Tuh di Purwakarta kemari aya pemilihan RW
milihna salah kalah kanu ngirung jeung teu bisa nyebut eta RW. Bisa dibayangkan RW teu bisa nyebut kumaha nyebut RW na. Hek pidato dipayeuneun ibu-ibu, para ibu wayahna sing kerasa diewean ku abdi. Sabab cenah kieu-kieu ge abdi teh ketua ewe na. Ulah diturutan ya dongeng teh goreng. Ayeuna bade pawai ka kacamatan jeung urang teh di desa urang teh aya 7 ewean. Bade pawai ka kacamatan di desa urang teh aya 7 ka RW-an. Ulah dihijikeun ame jiga loba. Pisahkeun ewe 1, ewe 2. Nepi kang ewe 7. Tang tongos pacamat ke moal teu bingaheun lamun di desa urang seueur eweanana. Pacamat moal teu bingaheun lamun di desa urang seueur ka RW-anana. Emut ka Uni Soviet Bapak sabulah dunya ku sorangan. Dimimiti Rusia, Belarusia, Ukraina, Moldavia, Georgia, Azerbaijan, Armenia, sampai di Baltik, Estonia, Latvia, Lituania, Asia Sentral, Uzbekistan, Kazakhstan, Ural, Volga, Kaukasus, sampai Eropa Timur, Cekoslowakia, Rumania. Berurutan dari Presiden Vladimir Lenin, Yosef Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin, Yuri Andropov, Stentin Chernenko, Mikhail Gorbachev, sampai yang sekarang ini Vladimir Putin. Mustahil cek perhitungan jelema kudu hancur. Senjatana super canggih, militernya terlatih. Kadang-kadang super power satu lagi Amerika dibuat tunduk ke Uni Soviet, hancur Pak. Jadi negara berantakan, bagai tanah tak bertuan. Naon sababna? Pamimpinna komunis. Ya, alhamdulillah di urang pamimpin sing kuat, imam sing kuat. Ya, ku ibu hudangkeun alasan tak gitu we geus hese mah adan cek ibu teh Pak hudang subuh aya nu handap teh hudang nu luhur hees aki-aki kakarage hudang listrik pareum neangan tas be. Mana tas be kedewek teh kana susu ninina tak geuning maknya aya tas be ge nya. Ieu magrib tegsing sae sarungna nu sae ulah sarung paranti ngarona keun we sarungna logor oge. Aya sarung mejehna ibu, aya sarung anggo. Gula kamu lihat satu acan isama tahmid takbir takdis tahlil baca fatihah sholawat mulih di masjid ku ibu teh mameh sumping caroge teh ibu teh dangdan heula beungeut palester mun perlu bulu mata krok ganti ku harang ngasu biwir bereman jika singa tas ngahakan meh mulih teh caroge sambut ke ibu teh kapayun assalamualaikum cium tangan kap salaki nu mulih di masjid osok itu tara goblok pemajikan aing ge weleh ku abdi keur dididik pun bojo abdi teh api-api sewah balik panto cek abdi teh assalamualaikum cek pun bojo teh waalaikumsalam dibukakeun teh panto jadwal teh
sugan lain maneh boraing nemalan cenah Ulejeng sumping pap sok nyebut papap ka caroge tara nya ulah hari suku jebrag mah nu roromeheun ulah lain usilan ngan kudu munasabah laras ibu papap yayang manula lain sok pejabat pantes Bapak Bupati Surbojona kemana pap ngantor yang Fortuner atau paling henteu ge bojona kemana yang bade balanya pap karena Innova tuh ide abdi Mang Udi tangkulak jengkol beeroh tukang beburuh ngaramet ari nyebutna papap jeung yayang sadesa geger kamana pap bade ngalah jengkol yang pantes henteu kamana yang pan bade ngaramet pap pemeh kula moal barang tuang heula hayong barang tuang hoyong ngan teu aya nanaon tuh ieu we si cigula ya hitung-hitung anak ucing we aya laleuran hakan we vitamin kebongan ku nyai teu dituruban ingat bahwa Islam bukan agama monoton tapi agama universal dan integral, bukan hanya mengatur vertical communication oriented saja, tapi Islam mampu mengatur horizontal communication oriented. Lain ngatur puasa jeung salat, nyieun budak oge ibad. Mata kajengan sok lobana teh kitu. Nyahoeun ibadah. Aya hadis dhaif geuning. Lamun Ibu Ridho ngaulaan caroge malam Jumaah, Bapak Ridho ngaulaan bojo malam Jumaah, ganjaran teh saura jeung mayan Yahudi 70. Ulah gagabah tong ka Palestina mayan Yahudi mata we di kamar paehan. Ibu nuju naheur cai jam 8 teh malam Jumaah bisi caroge bade lalajo La Liga Barcelona nu aya Lionel Messi. Atuh bade ka Real Madrid aya nu si Ronaldo. Karena ngercai teh carogena teh ngadehem ti kamar ulah repeh lah nah ngercai wae eureun sampeurkeun cenah nuju nah ngercai paeunun kompor bawa jeung komporna hektar hos ku ibu teh aya naon ngadehem saur carogena teh urang maehan Yahudi mana Yahudina eta na calana kumaha cek ibu prikitiu alus jam 12 teh nyaring deui wae kunaon agugah wayah kieu mah keheul ka Yahudi teh urang paehan di 70 jam 1 70 jam 2 70 jam 3 70 nepi ka subuh teh beak 7.000 atuh salat subuh teh kaberangan ibi disiniran ku hayam nogan geuning betot terjol teh hayam jagona kakaracus datang teh entok raos terjol teh meri pek beak kerjasamanya Bu salaki taraka masjid diantep mata kulu siri harga panggoblog-goblogna salaki nu teu nyaah ka pamajik aduh beadoh ditarik secara human right dideklarasikan di Amerika tahun 48 bulan 10 Universal Declaration of Human Rights mun teu salah aya the four freedom opat kebebasan taya istri ge gaduh hak asasi opat rupa nu moal bisa dipegawai ku salaki punten Pak hiji men lalaki sok mentara osok mencret kadua hamil sok hamil tara
kehamilan 8 bulan Pak bayangkan khusus ke awewe sok sanajana sana bujur demplon cangkeng dengkeng awak papantingan ditetet tiarep sieup ditilik digelengik ditingat di tukang lejang kedodong sapotong tarang gula sabelah pangamung-kuwung ngari mapah dir macan tunangan dibere reuneuh matara puguh rupa make baju kabaya jiga orai kadu make baju bunting jiga kurung hayam ari diuk dina kursi persis ceng calengan si Semar ngomong 8 bulan mah budak teh jero beuteung totojer hayang keluar teu kapalang bapana teh totojer hayang ka jero kumaha teuing lamun perwis tilu nu moal bisa dipigawe ku salaki teh ngalahirkeun sok aya lalaki ngajuru tara mangkani ngata mah khusus keur awewe nya ge nyaa ka pamajikan salakina teu meunang babantu masing dibawa kabitan ka dokter kandungan oge wayahna nungguan di luar diabdi mah sakingan oge geran saking kanyaa ka pamajikan rek ngajuru salakina milu babantu salakina ngaheuj pamajikan ngaheujeun salakina ngaheujeun salakina bebetan pamajikan bebetan salakina bebetan pamajikan cerik salakina cerik gubrag teh pamajikan anak ngajuru borojol we salakina ge modal atau jadi geger salalembur cenah mamang bajana boga budak teh kemar heueuh nu nomor 2 mah ni koneng ngan teu panjang umurna kabawa palid kaopat nu moal bisa dipegawai ku salaki teh adalah nyusuan mangkanding nyusuan teh 2 tahun Bapak wapisoluhu fi amaini agar IQ-na tinggi daya tangkapna kuat fisikna sehat matak wayahna Bapak keur nyusuan mah Allah bating nyabak susunya nenyokeun rupana cocokan aing dianih ku si ade matak naon sabelah sewang pan ngahaja teh aya 2-nya datang bapana kedewek datang anakna genyol temrakeun we ke unung teh sakalian pusing datang bapana kedewek anakna genyol pek bapana budak nya geura parasmanan capek sabalikna deui ibu leuwih capek salaki ngabelaan pamajik nyage abdi cek batur mah geunah cenah ajengan memobilan ka dieu deui mapai onangan tara ka sawah ulah gagabah ibu capek ka dieu mah nyage jauh masih keneh bisa ku mobil kamari mah abdi ka Cianjur ka Pagelaran Cianjur Pagelaran teh kurang leuwih 80 km nepi di ka gunung ibu nanyak mudun 15 km kana ojek serepet aing dibawa kana ojek abrut-abrutan diantosan ke Mustami alah aing ni paur teu beda jeung mawa embe terpaksa aing muntang kana beuheung tukang ojek tarik cekek hitung-hitung rem tangan Idar tepi dato menang 2,5 jam semangat tadi hareup awewe wungkul ngarora sari gunung lain cara di dieu geus karolot aing ni surem ari turun ti panggung panitia geumpeur teu mere amplop aing ni ruas tuh api-api wing tengah deketan panitia Pak cete punten bade wanges we ai panitiana teh goblok mangga Pak cete punten we ieu mah terus terangnya bilih aya nu kalangkung ih cenah punten ya amplopna ka kantun dibikeun si kehet ipis amplopna teh ibu wing teh api-api ka WC 15.000 pahili jeung protokol mata kahadenya ka ajengan Jainuddin aya ajengan Jainal Abidin pisahkeun ti ayeuna
mana keur aing mana keur protokol. Pan ari balik teh kana ojek eta deui Bapak geus harejo bitis tukang ojek teh nyelah motor teu daekeun hirup. Da motor zaman kan ahrok ieu dipake deui. Hirup-hirup diseret ku tujuan. Aing ngajegang deui na ojek. Ngalahun berkat ningnya. Opak ranginang cau wajib tinihan ku berkat hayam teh luhurna teh. Teu kapalang sangsara dina mudun teh blong remna teh. Sarepet jegur kena tunggul kalapa cungkal teh aing tukang ojek nyangkorah nagalang teuing hirup teuing pae aing berkat amuraduh ranginang paburencai wajit leungit cau buruk hayam kabur kapaksa aing moro heula hayam Kiai Haji Mang Baden moro hayam da eueuh teu peuting aya we entong eta we bawa nepi ka imah teh babak belur dicarekan ku pamajikan ceuk aing ulah daek pidato kadinya keur maburuhna teh sabaraha awak babak belur tak kitu Pak Jenal Abidin bere duit saeutik teh sok dicarekan ku pamajikan matak punten ajikan ulah masyakeun uingnya percaya henteu. Nah maka didengekeun atuh di sarua goblok da jeung aing minal masjidil ilal masjidil pinuhan masjid ya linuriyahu min ayat untuk memperlihatkan kami mulia kepada Muhammad min ayatina dari sebahagian tanda-tanda wahdaniyat kami. Bade dilalajokeun Rasul teh karena wilayah-wilayah kekuasaan Allah yang tak pernah Allah memperlihatkan kepada siapapun kecuali kepada kekasihnya adalah Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Allah memperlihatkan kepada Muhammad hiburan dari Allah? Innahu huwas samiul. Kita juga teh Arafah rek dites heula nya. Ibu jeung bapak paling termana ieu abdi geus sajam setengah ngaos ieu. 10 menit deui. Rek dites heula. Abdi bade maca Quran ku ibu teruskeun mun ibu bisa nuluykeun nilaina 100 mun bapak teu bisa nuluykeun 0. Ka ibu heula abdi pangheulana. Terus terang wing ka lalaki teu pati resep. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Teruskan. Apa hendak? Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Pasal lili rabbika wanhar. Teruskan 100. Ibu deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asla sabitu wa farwa bis sama tutiqula kullahin bidrabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Teruskan. Bisa anda padahal babari itu teh sadaqallahul adzim. Dasar goblok. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Teruskan.
100. Ibu 0, bapak 200. Ayeuna bapak heula. Pan ibu mah resep nu panjang dia. Manya ibu resep nu ponok. Ayeuna nyanyi bapak heula. Tekotek anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 100 bapak. Ibu ayeuna anak ayam turun 1 juta mati 1 tinggal sesana goblok. Mikir teh. Bapak anak ayam turun 9 mati 1 tinggal 100. Ibu nu babare ibu mah anak ayam turun 2 mati 2 tinggal indungna. Pan indungna mah teu paeh ibi mikir cek. Matematik hasilna sarua. 2 ditambah 2 sama dengan bapak 4. Ibu 2 dikali 2 sama dengan beak. Ibu buka tanggal sampai betina 2 dikali 2 nana beak. Ibu mikir cek aing. Ketika itu ahli sejarah membuktikan, disebut Amul Hasni, tahun kesedihan, kepedihan, kesengsaraan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sedih? Sabab dikantunkan pupus Siti Khadijah ya. Khadijah adalah seorang konglomerat Arab yang sangat disegani. Silakan saja orang-orang kafir mengusik Muhammad, tapi kau tidak akan diberi dagangan, barang dagangan, embargo Khadijah. Takut mereka karena ekonomi mereka bakal lumpuh sama sekali. Sebab tadi barangan Khadijah. Habis itu kekayaannya dianggap kelancaran dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah yang senantiasa membahagiakan Nabi, menghibur Nabi di kala duka. Beliau yang membawa berita wahyu yang pertama kepada Paman Warqah, seorang pembaca Injil asli. Beliau yang mati-matian membela kebenaran. Yang kedua, ditinggal mati oleh Abi Thalib, seorang ujung tombak tangan kanan perisai atas keselamatan kelancaran dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama berselang 1 minggu kedua orang tangan kanan ini meninggal dunia, maka semakin beranilah orang-orang kafir Quraisy, semacam Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Mughirah, As bin Wa'il, Munabbi bin Hajjaj, Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam, Abdullah bin Abi Umayyah, Umayyah bin Khalaf, Abal Bukhtur. Sudah habis pendukung Muhammad. Mereka bergerak bukan sebatas provokasi, intimidasi, bahkan sampai tingkat eksekusi, ancaman pembunuhan terhadap Nabi. Jerit-jerit Nabi ke Allah Subhanahu, ya Allah, ya Tuhan kami, siapa lagi yang akan menolong saya? Andai kata bukan Engkau sendiri yang menolongnya.
Jeritan dan keluhan Nabi ini terdengar dan terlihat oleh Allah Subhanahu, maka kiranya Allah tidak akan membiarkan hambanya terus-terusan menderita. Jangan khawatir Muhammad, dunia bukan sebatas daun kelor. Kau hibur dengan hiburan yang belum pernah kami berikan kepada siapapun kecuali kepada kamu sendiri. Linuriyahu min ayat. Tak kurang lamun bingung gewat datang ke masjid sholat lain kadukun karena batu ali gini, batu ali giok. Ujian paling gede ke umat Islam batu ali giok. Kamu anu aya gambar di jerona aya gambar Nyi Roro Kidul nepi ka 15 miliar. Mustahil lamun teu ngandung mistik, ngandung kamusyrikan, maka aya batu ali 20 miliar. Maka panggih kamari di mana? Daerah Sulawesi di mana tuh? Manita kodaan nasyai'an minal asbabil adiyati yu'asiru bitobihi abidatihi wa hakikotihi palanija'a pikuprihi. Sanajan bariseun jeung panca indra lamun ada kodiyah syartiyah muttasilah lujumiyah ku peristiwa wasito tikror, peristiwa yang berulang lebih daripada satu kali, unggal adat jeung seuneu panas, unggal adat jeung seuneu panas, jadi adatna seuneu teh panas. Ngan hukum adat ada mutasir jeung si hati tahalub teu boga tapak jeung sasulayana, manakala Allah nangtoskeun kana tiisna seuneu maka wajib tiisna seuneu, ngan wajibna wajib arid, wajib anyar-anyaran. Sabab nunggu ta'aluk sifat kudroti rodat Allah al-mutaliqatan bijumkinat mungkin mayak balul intifa awis subut ibrosna tanjeji hadis tasir kudrot kaputusan tina sifat rodat tanjese kodim anu mupakat sarang ilmuna Allah inkisab idrok mawujud guer mawujud anu netelakeun Allah wajib kapersifatan ku sifat hayat nu ngajadikeun satun aqyun pikeun sakumna sifat anu subutiyah di dat Allah. Ima sifat sebutiyah goiru judiyah, ima sifat sebutiyah wujudiyah seperti sifat nafsiyah ma'ani sarang maknawiyah nuti pagar ke sifat salbiyah sangkan sifat Allah sarang sifat anu anyar tetap tesarua. Lamun Allah ngersakeun kana hiji perkara cukup Allah berfirman yada aroda sayian ayakulala hukun arapal payakun nama sacakan bari nyambung tina seuneu kana adat jeung panca indra panas. Ari batu ali kana beunghar nyambung teu? Henteu. Leuwih musyrik eta mah. Nekadkeun yen asbab adiyah nasiran kana musabab. Ibu kunaon kamari diharudum ku sarung. Ih lain ku sarung. Ieu mah biasa pantaran sarung sama gering. Ibu teh datang bulan tidak cocok makan kurang hancur kaki tangan terasa dingin perut kembung kepala pusing jantung berdebar hati terasa rindu bercinta selalu gagal dengan cager diobatan jadi cager teh ku obatnya nya sanes ku Allah ih lain Allah mah teu motor nu kieu salat jeung zakat parang teh Allah ai gering mah ku obat cagerna tah ya asiru bitobihi abidatihi wa hakikoti pelani japi kuprihi tanu kitu teh kupur sanajan nyambung antara obat jeung sager antara sabab jeung musabab. Lamun ku perjalanan tikror pasti toh tikror perjalanan di Mekah ka Madinah ka Masjidil Aqsa punten di Mekah ka Masjidil Aqsa 2 bulan pulang pergi dijalani ku Rasul hanya dengan waktu beberapa saat saja teka hati hukum adat nu kitu khawarikul adat nu sumping ti Rasul nu kitu disebut ngaran mukjizat serba kuwu tadi mukjizat teh khawarikul adat pendobrakan terhadap rabitoh adat manita kodaan nasyai'an minal asbabil adiyati yu'asiru bitobihi abilatihi wa kikoti pelani ja'afi kubrihi dah hukum adat mah ada mutasir yang si hati taholu teboga tapak jeung sasulayana
nu nasiran mah nu napakan mah kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala data teu saeutik anu berobat lain sager kalabeuk dipuh malah nepi ka sampai tingkat kematian. Geuning Nabi nepi ku waktu beberapa saat saja sampai Sidratul Muntaha eta disebut khawarikul adat. Idza maraital amra yuriku adatan pamujizatun in min nabiyyin lana sodar. Lamun aja ningalikeun haji peristiwa khawarikul adat lamun subringna ti rasul ti nabi nu kitu ngaranna mukjizat. Leres Ibu kahartin teh halus teh mani keneh teh kaharti tapi tos 2 jam itu waktuna kamari mah di Garut nu setengah jam dah mau balikna genep nu setengah jam teh dibere duit teh 10 juta wing di dia geus sajam gerakunya Janal Abidin teu bisa ngalikeun acan apa jeung ajengan deui meureun babaturan jeung ajengan deui mah meureun moal mayar akhir kieu mah babaturan mayar we da aing mah usaha din. 2 nekadkeun asbab jeung musabab. Ibu cager teh kunaon hakikatna mah ku Allah ngan Allah ngadamel kakuatan dina obat. Wa bitil kakuwati tu asiru ku eta kakuatan nu didamel ku Allah dina eta obat jadi nasiran kana cager nu kitu mah pasikun mubtadiun pasek mubtadi'ah nya pasek nya ahli bidah malah ceuk iman hamayan mah kafir keneh. Naon sababna sabab ida aroda sayan ayakul kun payakun make wasito karena Allah ngadamel kekuatan dina obat cek aing mah nu kitu teh kafir keneh saur Imam Harmayan. Katilu nekadkeun asbab jeung musabab teh saperti 2+2 sababna 2+2 musababna 4 eta teh kenging Allah sababna kenging Allah musababna kenging Allah bener kitu nama ngan di aku talasuman adian terlalu matematik lamun 2+2 pasti 4 Allah kadituna moal percayaeun lamun Allah ngadamel khawarikul adat 2+2 hasilna 3 moal percayaeun da bodoh kana hukum adat moal percayaeun kana ayana hari ba'ats moal percayaeun kana alam barzah da khilaful mu'tad sulaya jeung hukum adat. Naon anu bener akidah Ahlussunnah wal Jamaah sababna adalah ku obat hakikatna ku Allah subhanahu wa ta'ala ngan hukum adat di aku talasuman adian hati talajuman adian teh obat adamu tasir kana nyagerkeun teu boga tasir kana cager. Lamun Allah ngerasakeun kana Pak, lamun Allah ngerasakeun kana teu cager mah teu cager sok sanajan saumur hirup di obatan tapi penyakit beuki ripuh bahkan nepi ka paeh da anu ngerasakeun mah nu nyagerkeun mah hakikatna nu nasiran mah Allah Subhanahu wa taala wungkul disebut al-infirad bil ijad al-kholi an sawaibil jabri atawa al-wahdaniyat bil af'al ku Allah wungkul bageus nya tos tempat panjangan kakara salamat dina hukum dina akidah salamat teh henteu wajib ayala bitori wujub bal insaan aja wa insalam yanju kitu soteh nyalamatkeun soteh lamun Allah ngerasakeun sanajan bari akidahna kitu Ahlussunnah wal Jamaah lamun dicilakakeun mah ku Allah cilaka bae da kabeh ada mutakhir sanajan ibadah teu nasiran kudu asup kana surga. Rada jeroan saeutik da getek ai deet-deet teuing mah tah sakitu we lah da mi'rajna mah jauh teuing beureun waktu nanya da jeung ceramah kieu mah panjang pondok di anger amplopna mah geus dirapet tekan karang sing getol ya apalagi kaji tauhidnya teologinya tauhidna sing kuat. Terakhir Ibu abdi teh wangsul ti umroh ya cerita sendiri dina tawaf wada bade perpisahan abdi teh didodorong dina kursi teh da gering
yang ngadua teureun-eureun si mata teh ngecelak hayang gaduh tempat keur santri. Alhamdulillah abdi wangsul di Mekah teh 2 tahun kurang leuwih ti harita abdi nuju ceramah di Karawang. Aya telepon ti Menpera dalam hal ini Yan Farid ya. Alhamdulillah Pak Kiai kengeng sumbangan rusunawa rumah susun istimewa seharga senilai 4,2 miliar. Ayeuna bangunanna tos beres ngan santrina eueuh. Kamari manu naroskeun santrina eueuh loba ngan teu katenyo santri uing majin. Mata ka abdi badanten sareng Pak Wali Kota, Sur Wali Kota bikin saja sekolah SMPI. Islamic Boarding School gratiskeun we cenah jengan lah keur daharna we unggul sabulan 300.000 sanes kompanye emangnya bilih ti dieu aya anu bade minat hoyong masantren bari sakola bari kurang biaya bawa ka abdi ka ditu insyaallah lah tah ieu gambarna ibunya ieu gambar rusunawa yang seharga 4,2 miliar itu nama tapi kadieu mah duka da abdi sebagai user hanya menerima kuncinya saja saeutik ge abdi teu menerima uang bahkan sebaliknya mengeluarkan kanggo biaya tanah sareng sebahagian lagi lah ya kaum ini bangunan yang sedang dibangun. Ada 2 bangunan untuk sekolah, ada 1 bangunan rusunawa berukuran 36 meter kali 16 meter. Insya Allah ibu nu gaduh minat hoyong masantrenkeun bari sakola bari teu boga duit komo lamun boga bawa ka Tasik. Abdi Tasiknya di kota ya, bukan di kabupaten. Karena di Tasik sudah ada 2 pemerintahan. Pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten yang kebetulan saya berdomisili di pemerintahan kota. 3 km dari Tasikmalaya sampai di pondok pesantren abdi. Alhamdulillah di hotmik teu kudu capek masing jauh ge geus nepi mah deket lah insyaallah ibu gaduh ka ditu nya budak ka ditu keun sakitun kapihatur mudah-mudahan bermanfaat urang sadaya kengeng syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja likulli haulin maulaya sholli wa sallim. Yusarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadal ma'hadan mubarakan nurul hikmah ma'hadan mubarakan muayyadan mansuron hadian mahdian nafi'an linnasi ajma'in. Allahumma ajma' baini wa baina qaumi wa may ya'khud bil ilmi bil mahabbati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fa inna taysirul asyiri ilaika yasir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min wa abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana bi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.